Poe kamari teh nya ngadadak ieu teh babaturan cenah urang nyeblak, hayu abi boga cekerna, ceuk teh urang nyeblak ceker we ayeuna mah. Assalamualaikum baraya, kumaha ye Dadaramang? Ieu teh video nu kamari nya da ieu teh babaturan ngajak nyeblak, ceuk teh hayu wae da boga ceker, urang nyeblak ceker we. Kumaha atuh cenah urang henteu udunan, keun wae welah meungpeung aya we diteun urang. Ieu teh si bumbuna teh geus dihaluskeun, digolakan heula tanpa minyak, lamun geus ngagoplak mah pake minyak. Kocak-kocek we supaya si minyakna teh nyampur nya, lamun geus nyampur mah tambahan cai we abuskeun di cekerna. Baraya hampurannya suarana kieu ieu teh keur sarerak, tah si cekerna oge meuni bararada kieu. Tapi ieu teh meuni medet nya dina citelna teh, tuh tingali nya meuni asa garila lamun ditingali mah, tapi ieu teh da meuni kabeuki. Bahan we daun jerukna, ieu teh nya di daun jerukan heula ame seungit. Urang korehkeun we ieu teh sakedeung supaya nyampur. Urang kekeb deui we ku turup citel supaya si caina ngabluk-bluk ka luhur teh, tapina geuningan ieu teh ditepikeun ka budal. Ieu hese dikocak-kacekna oge nya, ayeuna mah urang pindahkeun we kana katel. Ameh laluasa ieu teh nya ngocak-ngocekna. Tah ieu teh katelna geus meunang ngumbah, urang abuskeun we si ceker anu dina citel kana katel teh. Bari geus diabuskeun kana katel gede kieu mah nya babari dikocak-kocekna teh nya, jadi si samarana teh bakal nyampur moal aya anu geblegan. Jeung si cekerna oge nya bakal merata si asakna teh. Tah ieu teh urang tambahan gula jeung uyah, da tadi teh can digulaan can diuyahan karek di penyedap rasaan hungkul. Urang koreh we sakedeung nya supaya nyampur. Tah ieu teh urang tambahan bubuk cabe tina desaku supaya rada beureum-beureum. Doleh-dolehkeun deui welah supaya nyampur nya, tah lamun geus nyampur mah katingali tuh ni alus nya beureum. Tah seblak cekerna geus asak, sakieu heula video ti abdi, tong hilap bersyukur atas nikmat dinten ayeuna.